Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo neraskeun si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Hari harita luncat ngablesat ngacorelat cirim Mbah Gabug Inten dina waktu harita malah jelas ayeuna mah langsung sigana teh hayang ngadu kakuatan ngaliwatan leungeun anu geus dieusi kakuatan aji tapak saketi. Si Rawing memang ngarti kana kaayaan jeung kahayang lawan. Dalah dirina oge hayang buru-buru ngarengsekeun lumakuna tarung sabab waktu memang kacida pisan samporetna. Da pugus satadina mah geus rek init mulang ninggalkeun eta patempatan. Hek ya ya. Waleungeun harita patarema grep-grep. Leungeun si Rawing jeung leungeun Mbah Gabug Inten silih cekelan. Dua jirim katingali pada ngageleter sarta leuwihna ti eta katingali parobahan paroman beungeut masing-masing anu nandakeun bantrokan dua kakuatan tanaga lapisan dina kakuatan puncakna masing-masing. Geteran dua leungeun beuki lila beuki kuat belesak dua suku si Rawing nya kitu di suku Mbah Gabug Inten pada ngabelesek kana jero taneuh anu sok padahal taneuh garing jeung teas. Tapi pangaruh tina dorongan kakuatan nu bantrok ngajadikeun dua suku anu keur ijen wewesen lieu upama nu jadi berat ngaleuwihan ti biasa. Hayo lain hayo lain hayo kayaknya hayo harita Mbah Gabug Inten kerjeng nguras kekuatan tenaga batina gesan hayang neken kana kekuatan lawan. Geter kekuatan tenaga lapisan tina ilmu tapak saketina li upama nu ngarembes ngaliwatan kulit lawan. Tapi si Rawing memang nyangking ilmu pancatunggal boga ilmu anti panas nyata kekuatan sumber pancer saringing banyu. Beuki lila jirim nu keur silih uji pangarti teh beuki ngageleter kuat. Blesak dua suku si Rawing jeung Mbah Gabug Inten beuki ting blesek kana jero taneuh. Tarung seperti kitu tang tue leuwih bahaya batan tarung biasa dina harti ngagunakeun tata gerak ilmu silat. Anu jelas ngutamakeun kana karikatan jeung kabinekasan sarta keampuhan jurus. Tarung saperti nu dilakukeun ayeuna ku si Rawing jeung Mbah Gabug Inten mangrupa jalan akhir atawa tarung puncak anu ngan ukur bisa dilakukeun ku jago-jago nu geus tepi kana tahapan ajen pangarti nu geus sarat asak sarta nyangking manjing luar ujung jerona. Si Banteng Mulung oge ngarti kana kayaan anu keur lumangsung dina waktu harita. Dirina teu wani cumarita ngan ukur ngabandungan dibarengan ku hate nu kaketegan. Sedangkeun Untari katingali ngadeuketan kalabah si Banteng Mulung dibarengan ku paneuteub anu ngandung kaselempangan. Nageuningan eta nu tarung teh bet kitu Kang Banteng. Bet kakare abdi mah ningali nu tarung sapertos ayeuna kitu mah. Oh, ngentong ngaget-ngaget Nyai. Kang Ngawing-ngawing memang ngekeuh nyarung ngagunakeun ngaguatan danaga lapisan. Ngieu tarung memang leuwih bahaya Nyai. Nyabab ngamun ngurang-ngurang nguat mah bisa-bisa ngalayang nyiwa. Narung nu itu mah leuwih bahaya Nyai. Tapi nu momokon nama si Kang Ngawing-ngawing kudu menang Nyai. Kumaha pami ayeuna dibantu ditulungan ku salira Kang Banteng. Tiasa kitu kinten-kinten Kang.
Tetemikeun abdi mah pamikang rawing duikeun ka kedah cilaka mah. Untari pinuku pangharepan sangkan si Banteng Wulung ngabantu ka si Rawing. Dirina temikeun upama si Rawing anu geus nulungan kulawargana make jeung kudu ngalayang jiwana. Ari si Banteng Wulung narik napas panjang bari nyarita. Wah, ngakang mah teu bisa ngabantu nyai. Sabab ngengke ngabengayakeun diri ngakang nyorangan. Pokoknya mengari ngakang mah percayalah kakang ngawing-ngawing nganu bakal menang. Mual ngeleh kang ngawing-ngawing mah pasti menang untari. Si Banteng Wulung pinuku kayakinan sanajan katingali ayeuna memang si Rawing matak nyalempangkeun hatena. Tapi manehna boga kayakinan si Rawing tangtu baris aya dina kaunggulan. Dua jirim masih keneh adu hareupan, dua leungeun masih keneh silih cekel, dua kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan geteran hawa-hawa saktina. Lain upama anu silih dorong ngaliwatan geterna getih jeung urat nu aya dina leungeun masing-masing. Si Rawing gancang sadar kana kayaan dirina kudu gancang-gancang nangtukeun sikepna. Sabab lamun teu kitu ngandung harti dirina anu bakal cilaka sanajan dina hate masih Rawing teu miharep binasa ka sasama. Geter kakuatan tina sapasang leungeun si Rawing anu geseng hideung beuki lila beuki kuat. Nu akhirna dina puncak kakuatanana si Rawing ngagero bari jeung ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Jengkang koyang kebut lembah gabug inten jirimna harita katingali ngajengkang ka tukang bari ngalayang ngoleang anu saterusna ngagedebuk kana lemah. Waduh, Mbah Gabug inten ngagero panjang kara salir upama nu dibantingkeun ku kakuatan ilmu kacidarosana. Mbah Gabug inten nyobaan pikeun moneal hudang deui. Tapi karasa tina jero dadana aya nu nyurungkuy teu bisa ditahan, anu saterusna Mbah Gabug inten langsung ngutahkeun getih hirup lalambaran tanda tatu di jero anu parna kabida-bina. Si Rawing katingali harita narik dua sukuna nu mebas kana lemah, nyusut getih anu mapai sela-sela bibirna. Ngareret ka si Banteng Wulung, si Rawing nyerenge seuri bari nyarita. Aduh, endun teng euy. Nepikeun ka ngablesek kitu yeuh. Ngablesek pisan asup kana jero taneuh. Kapaksa we kudu ditumbah ngudu geus ngablesek kieu mah yeuh. Aduh, hayang ngasaan ngablesek suku teng. Hayang. Aduh, aing mah euy. Lamun teu di ngumah bau naga cenah. Aduh, ngenten neon-neon ngablesek ngoge ka ngawing-ngawing. Nganu menting maka ngawing-ngawing ayeuna ngunggul. Nyoba-nyoba ngatuda ka jago nguing. Ka ngawing-ngawing teh atuh mikiranna leuy. Wah, gubug nginten mudang deui ka ngawing. Eta si gubug nginten mudang deui ka ngawing. Memang bener. Katingali hari tambah gobug inten moneal hudang bari sumengir nahan kanyeri, maksakeun maneh hudang sigana teh pugu era jeung nafsu, atuh dihareupeun dua muridna dirina kudu ngaranapan ngajengkang terus ngababengkang dina luhur lemah. Mbah Gabug inten nyiduhan sageti atawa nyiduhkeun sesageti dina sumutna sababaraha kali. Subala jeung Sujali nyalampeurkeun ka guruna Subala nu pangheulana nyarita. Waduh, nah kieu geuningan Ki Guru. Cekuring oge nu ngaran si Rawing mah memang boga ilmu setan Ki Guru. Leuwih hade ayeuna mah urang mulang pikeun ninggalkeun ieu patempatan Ki. Kasalamatan jiwa leuwih ti sagala-galana Ki Guru. Mundelik jeung ngaburileng eta sapasang panon Mbah Gantu Gabug inten ka Subala jeung Subut Sujali. Nyarita sorana robah semupeurak ngagambarkeun kaayaan anu keur nyandangan ka nyeri. Da puguh memang Mbah Gantung Gabug inten teh tatu di jero. Cacak lamun Mbah Gabug inten mah harita kaanggap kuat. Lamun lain Mbah geus tangtu teuing kumaha jadina.
Montong ngabacot aja sia kana karep. Tong ngabacot ka mana karep sia. Ulah nyarita nu lain-lain bala. Kabelui si lain memang eueuh deui kagabat lamun geus rubuh terus nyo minta ampun ha. Atawa lunta kamu ninggalkeun pakalangan. Pikeun dewek leuwih suka keneh pae deuleu. Coba-coba deui ayeuna aing bakal maju deui. Lengkah-lengkah suku Mbah Gabug Inten katingali geus jajari jegan kurang kaseimbangan. Subala jeung Sujali harita salempang ku kayan jadi guruna. Sok sieun nepikeun ka hanteuna di eta patempatan. Ulah maksakeun Ki Guru. Ulah maksakeun. Bahaya si Rawing memang jago pilih tanding anu kudu diaku ku urang kapunjulan ilmu jeung kahebatan pangartina Ki Guru. Leuwih hade urang balik ayeuna mah Ki Guru. Nya Ki Guru urang balik we. Subala jeung Sujali keukeuh ngajakan balik deui ka guruna. Dewe geus janji deuleu leuwih hade aing eureun jadi jelema tibatan teu mampu pikeun ngelehkeun anu ngaran si Rawing. Nigas ya. Mbah Gabug Inten geus nekad sigana teh. Sanajan tangtungan teu pancuh masih keneh maksakeun maneh ngawangun pasangan. Si Rawing harita katingali masih keneh pancuh dina tangtunganana merhatikeun kayan lawan. Kadenge si Banteng Bulung harita nyarita. Kang Awing-awing, ngembag gubuk nginten yang di masangan, Kang. Niganya bae manina nganggeus nekad meureunnan ngayang paeh, Kang. Lain kitu pugari akang masuk jadi karunya ningali lawan geus kitu meteng. Jadi kumadunya bet piraku ari akang kudu teu ngalawan meteng. Wah, dan ieu mah lainnya lah ngurang Kang Awing-awing. Lu momokonna mah dang eta mah nyanehna nganu nyalah Kang. Mokonna mah nganu ngaran Ngembah Gabug Inten. Ngamun melu mantingkeun nya kali deui Kang Awing-awing. Citingkeun bantingkeun kumaha dua suku oge geus ngageletar nya rorojod kitu. Nya aneh tadi aki-aki teh keur maki-aki kata mah geus kolot nih. Nyaho tuh urgeus nyorojot masih kena rek dipaksakeun. Maju. Alah cilaka geura ieu mah di tengah jalan oge teng. Ijiran jeung caritaan si Rawing teh telah jadi kenyataan. Sabab harita katingali Mbah Gabug Inten anu ngagero narajang sorana geus peuda bangun anu kurang tanaga. Hoyah! Mogal sia! Curilah kajeng! Mbah Gabug Inten harita nu maju narajang. Harita pisan Mbah Gabug Inten maju narajang teh kandeg awakna tengah di tengah jalan. Sabab kira-kira dua lengkah ti hareupeun si Rawing Mbah Gabug Inten terus ngagedebut rubuh nyungkurna kuban jarig jeug. Solonton. Kebut we. Mbah Gabug Inten ngagero panjang nusa terus nangulahek sirana kagigir teu usik deui. Tanagana jeung napasna sigana mah beakeun di jalan. Si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung bari nyarita. Nya, percaya henteu ka akang teh. Beakeun di jalan ieu mah tanaga jeung napasna atuh da geus nyaho waruga teu kuat kalah ka dipaksakan saja. Nang kuban jadina teh. Wah, mae ngacawa henteu Kang Awing-awing. Mae Kang. Mae we, paeh kitu. Nya duka teuing paeh jeung henteu mah. Ngan ku taksiran akang mah pasti tatu di jero cukup berat teng. Atuh dabongan sorangan ngajakan tarung ngagunakeun kakuatan jero sapinuhna. Nya kitu eta mah babak balukarna teh. Si Rawing bari ngomong kitu teh maju leumpang ka hareup. Terus dongko ngabalikeun badan Mbah Gabug Inten sinanang karak katingali beungeut Mbah Gabug Inten pias koneas. Pipina ditoelan ku ramuleungeun si Rawing bari ngagerendeng nyarita sorangan. Ieu sakieu geus meot karijut kieu ya kulit masih kene gede ari nafsu mah. Ngelmu keur ngalulugukeun kagorengan deui jeung kajahatan. Aduh, Mbah Gabug Inten eta make ali inten geuningan. Geus kolot masih kene resep kana perhiasan. Si Rawing ngareret ka lebah Subala jeung Sujali. Nu katingali henteu wani nyalampeurkeun da puguh sieunun ku si Rawing teh.
Si Rawing harita ngagero bari ngagupayan leungeun ka tuhuna. Hoi! Kadiyo, oi! Bala! Jale! Kadiyo! Lain ting jaranteng kita tuh kadiyo yo. Kumaha ieu boga guru tadi antepkeun kieu. Rek sina terus nang kuban kieu. Hayo maju kadiyo lur. Kadiyo. Lantaran kajurung kurasanya meureunan kanu jadi guru. Harita Subala jeung Sujali bangun asa-asa terus laleumpang muru nyampeurkeun ka lebah si Rawing. Sanggeusna deukeut duanana ting jaranteng nangtung teu wanian ngadeuketan ka guruna dinu puguh. Si Rawing harita aya di gigireun jirim guruna anu keur kapaehan. Lain ting jaranteng kitu atuh lur. Kuneon jadi ngadedak celeno, celeupeng gitu. Iya rek diantepkeun bae nu jadi guru teh tah kumaha ieu teh. Subala ngawanikeun maneh cumarita, kitu oge teh sirikna bari jeung memandekan sigana teh. Akan teh teu kumawani Irawing. Apaneun da ieu mah yang guru akang nu panasaran, ari akang mangan sakadar nganteur Irawing. Nyarita oge jadi sopan Subala teh. Masa bodoh, yang mereka nganter wong korek diri tak kumaha oge sabodoh. Aduh, gitu. Ngan ieu kudu terus digotong atau dipangku atau diinditkeun ti dieu yo oi. Maknya jadi ngahesekeun ka kuring. Geus puguh tadi ngaririweuh make ngajakan ribut geus namruk ieu kudu katempuhan buntut orai deui. Mung kuring mah teu tarima. Si Banteng Bulung harita ngagero di nyarita sorana mubuhan daruan ti kasieun. Hoi, nyanyi Subala ngoge Sujali, ngentong nyicing lila-lilanya bawa guru nyanyi sinang ngindit, gubugnya aku nyanyi. Ngamun lila-lila ngaya di dia nyanyi ngangke ku ngaing dimantingkeun ya. Sok burukeun bawa ikan itu atuh gobok-gobok inten boro kan itu lur. Si Banteng Bulung teh lamun geus ambek teh pikiraneun ngan ingetkeun sing jadi contoh ayeuna ieu kajadian teh lur. Eureunnan laku lampah nun teu merenah. Sabab sanajan luhur ilmu jemar pangabisa bisa ngapung luhur ngapak mega paribasana, tapi lamun pangarti salah ngalarapkeunna, engke bakal datang mangkarma. Pikeun ngayakeun balitungan ka harteuy. Subala jeung Sujali meh bareng arunggeuk bari tungkul teu beda ti bueuk menang mabuk. Kahartos sadari Rawing. Ulah yang ngarah ngarinah ka sasama sia lur. Hayang untung ku jalan bari ngarugikeun batur. Komo ieu bari jeung mateni ka sasama lantaran hayang harta bandana. Bok cilaka tah laku lampah kitu teh euy. Ingetkeun, panggih deui jeung kuring. Awasnya nya ilaing duaan ngayakeun tindakan anu ingkar saperti kieu nyaho sorangeun. Si Banteng Bulung ku kuring bakal dititah pikeun mindahkeun sirah kana bujur ilaing. Daek sirah lamun ayeuna sirah maneh pindah kana bujur. Ayo lamun bener daek ku aing sia. Uluh, ambuh moal rek wani-wani deui sadek Rawing. Ambuh moal deui jadi ayeuna mah ieu guru akang rek dibawa meureunan di dieu. Nya atuh kudu dibawa. Manyar diantepkeun ai di dieu, nyar-nyar pigaweun bebet riweuh atuh jeung kudu ngurus anu ngababangkang kieu mah. Tong sieun Sujali. Sabab ieu mah gabuk inten teh acan maot hirup keneh. Ngan beakeun tanaga jeung napas. Ngan lamun teh manepikeun ka hanteuna. Tarimakeun we atuh dabonganna. Sabab kuringan saukur jalan, pati jeung hirupna manusia angin nu maha kawasa anu kagunganna jang. Jadi ari kuring mangan dharma nyaeta derma nibankeun mangkarma ka dirina embah gabuk inten. Sok pangku ka itu. Katingali Subala nurutkeun kana parentahna si Rawing. Jirim nu jadi guruna harita dipangku ku manehna Subala neuteup antep ka si Rawing bari nyarita. Akang sekali deui nuhunkeun ye ka sadek Rawing, ari sabab masih keneh dibere ampun. Hampura bisi akang ayeuna nyieun kasalahan deui ye. Nya dihamperau gitu. Yo kitu geramnya. Sarta lumampah teu kudu lila di dia bisi si anteng dulur kuring dae ambekeun ke.
Ayo jalan, jalan, jalan. Pokoknya kudu turun sa Koko Bandung. Subala jeung Sujali akhirna mah geus teu ngalieur deui ka tukang. Terus lempang ninggalkeun eta patempatan. Mbah Gabug Inten bener-bener geus teu musik dina dipangkuku muridna teh. Untari harita katingali nalenjang lumpat nyamperkeun ka Lebah Sirawing, nya kitu di si Banteng mulungan ukur 3 lengkah lempang geus tepi ka tempat Sirawing. Nuhun salira Kang Rawing salamet piningan. Barosa tadi nama abdi teh salempang Kang. Margi Mbah Gabug Inten anu sakitu galak jeung garangna geuningan. Nuhun Kang Rawing. Sirawing imut ka Untari terus nyekelan leungeun Untari bari nyarita. Biheung ilah Akang bisa nyekelan di leungeun Untarinya. Tah ayeuna mah Akang neruskeun lampah ya Nyai. Cindak ayeuna mah geus beres lakasan sagala rupana, sabab Akang bener-bener penasaran lamun acan bisa tepung jeung nu jadi anak pamajikeun. Untari meredeui panonna sababaraha kali aya nu ngajuridat ngalembereh mapai 2 pipina. Cipanon hiji wanoja nu kaenteupan ku rasa simpati ku pribadina Sirawing. Sanajan bari jeung sedih malah bari remai Cipanon, Untari make bisa jeung imut sagala rupa sabab tetela ieu 2 jalma teh kawilang pasangan anu bener-bener lain bae bisa ngadatangkeun kagumiraan ka dirina. Nu sakaligus ngajait nasib dirina tapi leuwihna ti eta sakaligus oge ngadatangkeun geter kasedih pikeun dirina. Lantaran sanajan tepung tacan taunan paribasana, tapi aya nu nganteng dina batin rasa nineng jeung kanyaah ka ieu 2 jirim. Si Banteng Mulung masih keneh nyekelan leungeun Untari nu diantelkeun kana beuteungna. Ningali kaluhur tangga siga nu nahan pisediheun, Sirawing nyerenge seuri gancang nepak bujur si Banteng Mulung bari nyarita. Harse! Tong kajongjonan teng, pogoh betah nyekelan leungeun manoja geulis mah. Jeung ulah sedih bisi terus daang deui ke. Sot lesotkeun leungeun Untari sot. Ulah dilajeng bisi ngurunyud bisi konsolot teh dingkeh. Moal jadi ini teh. Si Banteng Mulung ngalesotkeun cekelanana kana leungeun Untari bari ngareret ka Sirawing terus ngomong. Wah, Kang ngawing-ngawing mangitu oi. Ngan teu meunang we, matur beunang kanikmatan teh Kang. Ngalah, ngayeuna mah geus ngan teu nyedih Kang. Ngaring-nguing mah lain neon-neon inget kanu jadi ngindu ngapanan sarua ngambe we. Saperti Nyai Untari. Nyangeus Hayu atuh nya. Ya kitu na. Ngan hayu jeung hayu terus itu yo. Jarang mah inget henteu deui. Sok nya ditinggalkeun ku Akangnya, sing tawakal jeung tabeuh dinya di dieu. Hayu teh. Sirawing jeung si Banteng Mulung katingal heri teges pada lumaku. Lempang ninggalkeun buruan imah. Untari ngajanteng nangtung bari neuteup ka lebah tonggongna Sirawing. Hatena ngagleter terus disambat jroning hate. Bet asa kakara aing tepung jeung jalma seperti Kang Rawing. Bener-bener nulunganana teh eueuh pangarahan naon-naon. Bagja sigana lamun aing boga salaki seperti Kang Rawing. Padahal lamun nya Kang Rawing miharep diri aing pikeun maturan hirupna, sanajan di 2 paribasana pikeun diri aing marela jeung suka. Sabab berarasaan teh susah neangan pribadi seperti Kang Rawing. Sanajan nya tepung tacan lila tapi ngaran Kang Rawing bet napak dina hate. Hiji ngaran anu bakal tetep mapai santaman hate aing. Pilujeng angkat Kang Rawing. Salira gambaran hiji lalaki sajati nu pinuh tanggung jawab jeung kanyaah ka kulawarga jeung sasama insan. Kang Rawing, pileuleyan. Muga wengke abdi gaduh salaki teh salaki anu saperti Kang Rawing. Untari terus netep 2 jirim. Napikeun Kang ngarelesna ti lebah pudunan jalan pilemburan. Bet aya nu nyereset dina hatena. Cipanon jadi beki kerep kaluar maseuhan 2 pipina. Wanci pasosore parang Untari keur ngahuapan anu jadi indungna anu geus bisa hudang sarta naon teh sadar deui ayeuna mah beungeutna oge alus deui, malah hegar deui, malah tanaga jeung kasadaranna oge geus pulih. Untari ngerasa kaget. Ari sabab ngadenge anu pupuntenan ka ketrokana Panto Imah lalaunan anu jelas sora awewe. Kajurum kurasa panasaran Untari harita terus mulu ka hareup sarta mukakeun Panto Imah.
Bereh teh di luar anu ngajanteng nangtung jirim awewe ngora. Sanajan nya bajuna kucel sarta mengetna oge ngagamarkeun ka nyeri jeung kasedih, tapi keuritan kagelisanana mah masih keneh aya ngalangkang. Bade kasahanya bade nepangan abdi. Saha ece teh? Untari nanya. Eta awewe ngora teh neuteup ka Untari bari nyarita lalaunan bangun geus eueuh tanagaan. Ngiring leureuh di dieu cebeakeun tanaga. Muntang pageuh kan lebah kusen panto imah, tapi awakna terus ngarumpuyuk eta jirim awewe ngora teh. Anu saterusna rubuh kagigir dina kaayaan teu inget di bumi alam. Atuh puguh we Untari jadi kaget jeung tagibur hatena lantaran bakat ku gempeur ngadadak tanaga jadi bedas eta awewe nu kapiuhan teh terus dipangku dibawa ka jero imah. Untari memang tacanya malah upama nyahoun ka eta awewe anu memang sanajan geus lain wanoja, tapi jelas masih keneh ngagambarkeun kagelisanana teh nyatana Saraswati. Tangtu kaget atoh bungah jeung hanjelu sabab salakina Saraswati tacan mangkuk sabaralilana aya di dinya. Ngan Untari memang moal nyahoun upama nu harita ditulungan sarta dipernahkeun di jero enggon teh nyatana Saraswati. Da puguh kaayaan Saraswati anu memang keur dina kaayaan teu inget di bumi alam. Sinar layu ngempur hurungnya angan unggal lulurung mawalipur anu nguyung narik resmi nu prihatin tanda wawangening alam ciptaning anu maha agung. Waktu layung undur mungkur bareng jeung sirna sang surya pangisi lembur kalingga pada muru kategalan lahan lega nu bakal jadi lahan gesan lumangsungna acara nu diayakeun ku pupuh lembur katelah Ki Jayaraga. Tegalan datar nu lega jeung laluasa jadi caang kurapangna obor ti unggal tempat pangisi lembur pada tumplek ngabandungan lumangsungna acara di eta patempatan. Nu lalajo loba nu recok ngobrol jeung pada baturna nu jadi bahan paguneman acara anu keur lumangsung di eta patempatan. Euy, dewek mah didengin teh itu euy, pupuh lembur urang teh jadi manaon maksudna pangngayakeun acara pilih jago teh. Pada cek dewek mah kurang kumaha jago Ki Jayaraga sanajan nya geus kolotnya. Dewek mah teu ngarti naon maksud anu sabenerna nya. Cek salah saurang lalaki anu geus aya umuran baturna nu diajakan ngobrol terus ngabalon. Ari cek beja mah euy, Ki Jayaraga mah memang butuh tenaga mangrupa jago nu bisa dipercaya. Geus neangan ti ubareun Marwati anakna Ki Jayaraga anu keur gering lipo. Nurutkeun beja mah Ki Jayaraga teh meunang wangsit. Menang wangsit yang diubarin Marwati teh taya di kajabat tiku kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Bicara kieu Ki Jayaraga miharep aya jago nu bisa dipuntang akal gesaneangan kembang pancawarna teh. Kitu ari beja nu katarima ku dewek mah. Atuh lamun kitu mah. Nah, bakal loba meureun jago-jago nu di tempat-tempat jauh datang ka ieu patempatan meureun euy. Ya pasti kana kituna teh. Sabab Ki Jayaraga kawilang jago kolot anu boga ngaran di alam kajawaraan. Malah ujian pikeun anu milu kana sayembara bilih jago teh kawilang berat euy. Nah, naon baik itu ujianana teh euy? Cek beja mah nya beja anu meunang dipercaya, anu jadi patandang kudu bisa ngaliwatan 3 kali ujian, anu kahiji kamaheran dina hal ngabandring, nu kaduana kabedasan tanaga ngangkat tugu batu kalingga, nu katingali naek kana cadas lumut. Ari cek dewek mah moal aya nu bisaeun sakumaha jagona oge euy. Pang-pangna mah ujian anu paling akhir naik kana pasir cadas lumut nya apanan sakitu leueurna saha nu bisa tuh naik kana pasir cadas lumut anu sakitu leueurna bener teu? Dapat bangga-bangga teuing atuh ujianana nya padahal lamun lumpat terus papinter-pinter nguseup balap lompat gitu upamana terus papinter-pinter nguseup dewek meureun anu meunang euy. Lalaki nu geus kolot milu nimbrong ngomong. Lain jang. Abah teh masih kene acan ngarti ieu teh aya naon ieu teh meninggalieun kieu mah nu lalajo. Daek mah du abah mah acan nyaho. Cenah bejana mah arek neangan pisalakieun Marwati anakna Ki Jayaraga. Ari abah teh gorejag be ka dieu. Nyadap. Di kieu-kieu oge. Duda atuh abah teh. Si abah meni gede hate lain rek milih pesalakin Marwati bah lain tapi rek milih jago gesaneangan kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Amboing manisa sangkleng teuing atuh jadi amun kapake jadi jago erek dititah neangan kembang pancawarna. Kunaon eta kembang teh nya piubareunana Nyai Marwati nu ayeuna gering lipu sabab
Ki Jayaraga menang wangsit atau katerangan gaib cenah piubareunana teh kembang pancawarna kitu teh bah. Anjaka kembang hese nu dipentananya pada lamun kembang cangkudu abage boga di buluan imah teu kudu ka puncak gunung Halimun segala rupa. Atuh eta mah kudu miluna kana sayembara abah uhri pikeun marabutkeun anakna nu ngaranna Iih. Geus pejang tuh tinggal itu anu leumpang ka tengah lapangan tuh jang rek diantara meureunanya cicingnya tegepkeun dengekeun rek ngomong naon cenah teh. Di tengah tegalan kadenge harita panata acara nepikeun caritaan pang-pang nama ngabejaan ngeunaan acara nu bakal lumangsung di eta tempata. Kadang warga jeung baraya sarta patandang beuting ieu mangrupa kaayaan anu ngandung ajen sajarah pikeun urang sadaya. Sabab dina peuting ieu urang bakal ngabandungan acara sayembara pilih jago. Lumangsung na acara pokalna pupuh urang nyata Ki Jayaraga. Tujuanana nyata gesan milih jago anu bisa dipuntangan akal, gesan neangan piubareun putrana anu ayeuna keur henteu daman. Luyu jeung aturan anu lumaku satiap patandang geus dicatet ngaranna engke saurang-saurang bakal diuji ngaliwatan tahapan 3 kali ujian. Reg panata acara eureun nyaritana diselang kumuterkeun panutupna ka Lalajo. Sedangkeun Lalajo perhatianana museur kabeh ka panata acara sabab diantarana memang aing acan nyaho kana lumangsungna eta acara. Panata acara kadenge harita neruskeun deui hanca caritanana. Balawargi kadang warga sakabeh katut para patandang ujian nu kudu dilakonan aya 3 tahapan. Nu kahiji diuji ngeunaan keahlian ilmu bandring. Nu kadua kabedasan tanaga nyata kudu mampu ngangkat tugu batu kalingga. Nu katilu kudu mampu naik kana pasir cadas lumut. Lulus ti eta ti ujian mangka nganu harti baris jadi jago utama Ki Jayaraga. Pangawal utama Ki Jayaraga nu baris menang pancen pikenengan kembang pancawarna nu aya di puncak gunung Halimun. Sabab iwati ku kembang pancawarna Nyimas Marwati baris damang. Ieu kaayaan anu penting katepikeun ku kula asmana Ki Jayaraga. Pikeun mirig lumakuna ieu acara, ngahaja bakal dipirig ku kenang penca. Sok piaga, tabuh kanya kenangna. Acara bakal dimimitian. Patandang nu kahiji nu jeung catetannya eta Jumri jago ti daerah pamangpek. Terus brung ka Jayaga. Sok maju patandang pikeun diuji. Barat pakenang ditepak gerwen Lalajo surak ambal-ambalan curelat celeng katinggal inu luncat ka tengah tegalan. Anu jelas mangrupa patandang munggaran panata acara mikeun bandringan kajagon disebut Jumri teh. Bandringan teh dijieun tina tali nu kawilang liat tungtung tali di babandulan ku besi leutik. Bandringan kudu bisa keuna kana sasaranana mangrupa babandu besi buleud nu aya dina kelatan awi saleunyeur teu beda ti kelatan kandang manuk. Ngan ieu mah ku babandu besi lain kudu manuk anu dikelatna ditarik ka luhur. Eta nu kudu jadi sasaran bandringan. Besi leutik bandringan kudu bisa bunang kana babandul anu aya di luhur. Jumri harita mangut ka sakabeh nu Lalajo. Kawilang lalaki nu geus aya umuran, nilik dina wanda jeung kayan jelas mangrupa jago nu geus boga ngaran. Bandringan geus diputerkeun ku Jumri bari panon ngawaskeun seukeut kana lebah sasaran. Nu Lalajo campuh jeung kenang penca anu mirig lumangsungna eta acara, mobuh meh sabur tutubuh kadengena. Iya. Woi. Kita nilai bisa mulai si Jumri jago pamangpek teh euy. Lulus tina ujian. Cek dewek mari dina rigi jeung gayana mah jelas euy jago nu geus moyan ieu mah. Euy. Ciling mah sakokolot begog bet dewek oge najan lain jago. Ari kana moyan mah mindeng euy. Naon hese na moyan? Tuh nya. Ciling mah belet atuh. Maksud dewek moyan teh geus asak pengalaman ngarti teu? Ari eta ojo geuningan maning ngerasa kenal aja cicok. Cinok. Ari ayi. Apaan tuh ece mah tara tinggalin ari kana lalajuaneun mah. Komo geus ngadenge barang takna kenang mah ece mah menijol hayang ngajiplak we. Lainna naon ari kana hiburan mah. Resep tidu budak ece mah. Jeung sugan we atuh aya nu gandang jeung gagah. Sanu nyaho nyentang ka ece.
bisa meureunnan ece boga salaki deui. Tegenah puguraran bae teh. Alah, Cinok bae tabet kadinya bae geuningan. Jadi lalajona teh lain katarik-tarik teuing ku acarana meureunna nya. Ya acarana resep ece teh sabab keulang kakara ayeuna acara sayembara pilih jago tur anu ngayakeunana teh Ki Jaya Raga pupuh lemur urang. Malah nu watak jadi beuki penasaran pikeun ece mah naon hadiahna upama geus jadi pangawal utamana jago kepercayaan Ki Jaya Raga. Atuh jelas hadiahna mah hidupna bakal senang, Cek. Kumaha nu kanyahoan ku kurang we Ki Jaya Raga lain bae mangrupa pupuh ui lemur, tapi kawilang nupang juga lana kahidupanna di lemur urang. Jadi saha anu henteu katarik upama jadi jago kepercayaan Ki Jaya Raga. Anjaka kuring mah teu bisa nanaon, Cek. Iya bisa nangan ukur muncul macul merenanya. Padahal ngabandring mah ece oge bisa ngan anu geus moal katanagaan teh ngangkat tugu kalinga jeung naik kana pasir padas lumut teh eta mah geus jelas moal bisa bet leueur jeung dina lagragna teh meureunnan ka handap. Atuh nya heueuh ari ragrag mah kahanap, Cek. Sok aya bae teh teh. Teu tinggal itu si Jumri mimiti ngalungkeun di bandringna euy. Panetup dipusirkeun ka tengah tegalan deui. Jumri harita ngalepaskeun tali bandringanana. Tete langan ukurkeun kana batok awina wungkul. Nu jadi sasaran mangrupa bebandung anu ngagantung di luhur dina kelatan teh teu meudang ku bandringan Jumri. Nulalajo recok dijeng pada baturna sedengkeun panata acara nyebutkeun di ngaran-ngaran patandang nu sejena. Nganya kitu satiap patandang aya nu bisa lulus dina ujian kahiji bandringanana keuna kana sasaran, gagal dina ujian kadua nyata ngangkat tugu batu kalingga anu jangkungna mangan ukur satangtung budak tapi beratna upama leuwih berat batan kintalan besi, loba anu gagal dina ujian anu kaduana. Tugu batu kalingga nurutkeun batu pusaka nu jadi cikal bakal anu lembur kalingga anu ceuk beja mah titinggal luluhurna Ki Jaya Raga nu matak pantes lamun tugu batu kalingga teh nu kudu diangkat bangun dieunteupan ku kakuatan gaib anu ngajadikeun beratna eta tugu batu kalingga teh beda ti kayan anu samistina. Di antara nu lalajo sakitu lobana katingali dua jirim anu milu ngabandungan kana eta kaayaan. Anu saurang mah jelas aki-aki, nu saurang lima budak rumah lalaki. Lalajona kapaksa dipunggu ku eta aki-aki sing horeng ki buyut ireng jeung si keling geuningan anu mimilu lalajo harita. Sabenerna mah geus ditadi keneh kayan ki buyut ireng jeung si keling teh jadi perhatian sakur nu aya di dinya. Pang-pangna manu cicingna deukeut jeung teu pati anggang ti ki buyut ireng jeung si keling anu jadi perhatian lantaran aki-aki jeung budak rumaja lalaki nu keur dipunggu teh milu lalajo di eta patempatan pakulitanana bet sarua pada hari deung keling. Harita kadenge ki buyut ireng nyarita. Bayak mugabe geuningan jago-jago teh euy, meuni eueuh anu beleuh ngangkat tugu batu kalingga. Nyaan eueuh nu metu sigana mah keling. Si keling nembalan bari panon mah harita tetep ka tengah tegalan. Nya bener euy, odong gabe ki. Uing jadi penasaran hayang miluan ki. Meunang teh mun uing ayeuna miluan asup ka jero tegalan ki. Mangke jang, lamun kabeh patandang eueuh nu bisa lulus dina ujian kakara ilaing turun asup ka jero tegalan di dinya teh mungkeun pangarti ilaing keling. Ari cek maneh kumaha kira-kirana ki euy? Uing bisa moal lolos dina ujian anu ditangtukeun eta penasaran euy. Dewek percaya ka ilaing jang. Malang ke dia bakal geunyeuleuh lantaran aya budak lalaki nu milu sayembara tur lulus dina ujian. Ngaran ilaing beuki jadi kembang carita jalma loba euy marukanan teh. Cicing heula geuning daguan waktuna keun antepkeun heula namanya. Jago-jago nu ganu nasib eta sayembara geus sababaraha urang tapi tetela lolobana mah gugur dina ujian anu kaduana. Nyata lebah ngangkat tugu batu kalingga taya nu mampu ngajungjungkeun nepikeun ka luhur sigana teh. Paling-palingan ukur sempat sajengkal tina taneuh kitu ge bari ti bebergeg meh kaluar kabeh kesan nu aya dina awakna. Akhirna panata acara katingali bingungeun pugu patandang memang geus beak nurutkeun catetan mah. Akhirna luyu jeung kawijaksanaan ti Ki Jaya Raga sayembara teh dibuka pikeun umumna saha bae anu boga karep hayang nyoba ngadu nasib bisa langsung asup ka jero tegalan atawa ka tengah lahan pakalangan. Kadenge panata acara harita ngagero dinyarita ditarikeun ditujukeun ka sakabeh nu lalajo. Kadang wargi
katut sakabeh nu lalajo kabandungan ku urang yen tetela di antara para patandang jago-jago nu aya dina catetan taya nu mampu lulus tina ujian. Kulantaran kitu luyu jeung kawijaksanaan ti Ki Jayaraga mangka ieu acara sayembara bakal dibuka secara bebas pikeun umum. Saha nu nyaho di antara nu lalajo aya nu alus nasibna bisa lulus tina ujian. Jadi saha bae anu rek milu kana ieu sayembara bisa langsung asup ka jero pakalangan. Panata acara muterkeun panutupna ka sabudereun tegalan. Nu lalajo pahibut direcok jeung pada baturna. Sok atuh si lain ka itu init ehod. Anu nasib ka itu geura ehod. Sugan mah atuh meunang ehod. Maknya tuh bisa main bandring jeung ngangkat batu euy. Buru atuh ka itu ehod. Ih nasib. Maknya tuh bisa main bandring jeung ngangkat pugu euy. Ari si lain sok awas nu aneh. Jago nu ti mana ti mendideuleu eueuh nu metu kameranan jago geus kauji ka bisa jeung tanagana komo dewek. Lamun balap karung dewek hayu. Duh, lamun seug aing mah bisa euy geus naek panggeulana. Ya iya mah ge lamun lalaki mah da miluan dah. Nya dipikir-pikir manaon hesena atuh ngangkat tugu batunya. Teh lamun ieu nu bisa ngajungjungkeun diangkat ka luhur, da ku taksiran mah moal sabaraha berat eta batu teh ujang. Ari si emak sok ngagampangkeun teuing teh pugunya sorangan eta tugu batu kalinga teh ditinggal karuhun Ki Jayaraga. Artina lain sambarangan tugu batu tangtungna oge meureun aya nu ngancikna nyaeta kakuatan gaib. Di antara nu recok ngalobrol teh kadenge Ki Buyut Ireng oge nyarita jeung si Keling. Tah ayeuna kakara asup ka jero pakalangan Keling. Ngan aing kudu apal euy upama dina ngangkat tugu batu kalingga mangrupa ujian kadua. Memang ngangkat batu ciduhan heula eta tugu batu kalingga teh bari ngomong nu ngancik dina ieu batu nyengkir kitu. Uing ditahan Ki Buyut Ireng rek ngangkat ieu batu. Geus kitu, tah bayangkeun keureutang beungeut sarta tangtungan dewek dina jero pikiran ilahi. Mangka eta batu bakal kaangkat ku ilahi Keling. Nah, make kudu kikitoran sagala rupa ki. Dengar ti uing mah make jeung kudu diciduhan heula. Jeung ngomong terus ngabayangkeun maneh ki. Geus ditalekan sekalian. Sok rupa-rupa maneh mah euy. Teu kaharti uing mah euy. Keling, si lain kudu ngarti jam. Ngarti. Weh, si ngarti eta tugu batu teh aya anu micingan kakuatan gaib euy. Weh, ku cara kitu dewek ti dieu bakal mentangkeun kakuatan batin pikeun musir kakuatan anu mancik dina eta tugu batu kalingga. Ngerti? Bener eta teh ki, kade ye hese euy. Hanas ke uing nurutkeun kana caritaan maneh. Terus teh uing oge teu bisa deui. Era beureunan euy ki. Sing percaya ka dewek Keling. Dewek ti dieu mah cicingeun deuleu sabab lebah dieu sabenerna mah ujian nu paling berat mah euy. Buku keahlian dina ngabandring jeung naik kana pasir cerdas lumut mah dina hal ilmu silat oge memang aya dasarna. Eta mah tangtu bakal loba jago nu bisaeun. Kunci Rusiana kakuatan ieu sayembara nyata dina ngangkat tugu batu kalingga. Ngerti jang? Ngerti kina. Jadi uing ayeuna asup ka jero tegalan karena pakalangan euy, tapi tong ngabobodos sia nya ya ka uing yeuh. Mane tong ngipeng sia ka uing ki. Uing era teh lamun nepikeun ka gagal cara jago sejena, awas ya mun ngipeng. Beut moal Keling. Mane bakal lulus euy, asal nurutkeun we kana caritaan dewek. Di si lain teu percaya pek dicobaan heula angkat ku sorangan tanpa nurutkeun kana amanat dewek. Kaangkat ku lain disembah ku dewek. Uing jadi penasaran euy. Mane cicing di dieu kinya uing ayeuna rek nyobaan milu kana ieu sayembara. Tapi urang jadi lila deui dengan bapak jeung indung uing deh ki. Heuteuna naon atuh Keling. Ieu mangrupa hiji jalan euy. Jadi ngarah maneh dikanyahokeun ku jalma loba, malah leubina eta jaminan kasenangan hirup bakal karandapan ku maneh. Sabab kangaranan jadi jago kaperjayaan Ki Jayaraga tamtu moal sisa dina kahirupan. Sok bantong loba ngomong, gerak luncat ka itu. Mane tong molotot kitu euy, uing mah paling teu ngeunah sia lamun dipolototan, ditinggalkeun sia ku uing. Lain molototan atuh sakitu mah jang. Sok beli kanten, sok buru-buru ka itu. Da moal aing wanieun asup jalma nu sejen mah paleot hulu kabeh oge. Si Keling harita luncat ngajorelat ngaluncatan tak-tak nu lalajo.
ngan saking ku cepet-cepet na gerakan si keling memutak-tak nu ditincak teh meh teu karasa sigana teh cung curela cara gedeg teh si keling harita napakeun dua sukuna di tengah tegalan puguh we atuh panata acara jeung sakabeh anu lalajo eueuh anu teu kaget sabab aya budak rumaja lalaki nu asup ka jero pakalangan dina kaya anu memang matak narik kana perhatian kulitna hideung keling pangawakanana ngeusi teuas siga beusi sigana teh memeh panata acara nanya si keling geus mihila nyarita jangan keling atau menyebut si keling udah menang. Aina datang ke dia uing rek nyobaan miluan karena saya marah. Jadi uing kudu diidinan miluannya. Lamun teu diidinan mana dibanting sak uing. Atuh panata acara teh menang sajongjongan mah teu cubarita. Kebek kurasa kaget tingali kayan jeung kadatangan si keling di tengah pakalangan. Si keling ngomong deui, "Sok adekan bandinganana." Baralet euy, jagon miluan teh mah nya benul beusi anu dikelat masih keneh ngagantung. Kuduna mah dihancurkeun atuh, dasar jago-jago celeupeng. Panata acara nenangkeun geteran hatena. Netep seukeut ka si keling bari nyarita. Kekelanan jang, saha abdi teh ngaran ujang teh. Jaka keling atawa si keling? Bener ieu rek milu kana sayembara. Mana kolot-kolot belagug sia. Nya heueuh atuh. Apanan anu asup ka dieu teh? Ceuk maneh anu rek miluan sayembara. Lamun rek nyatu mah lain ka dieu atuh euy. Belagug maneh mah. Ngeunah we nyaritana teh si keling, mokaha panata acara jadi niat beureum beungeutna. Tapi manehna kudu bisa ngadalikeun diri. Sabab sahanu nyaho ieu budak lalaki teh memang alus nasibna tur lain budak samanea kitu jalan pikiranana eta panata acara. Mulala joge harita rada recok ngobrol jeung baturna. Kabehanana eueuh nu teu ngupat ngeunaan kayan si keling anu harita geus aya di tengah lahan pakalangan. Memang bener si keling harita geus dibere bandringan ku panata acara. Si keling nyekelan tali bandringan ku leungeun anu katuhu panon mencrong kana lebah sasaran. Babandul beusi nu ngagantung dina kelatan teh ancur ku besi leutik nu aya dina tangtu atawa tungtung bandringan. Si keling mulak cangkeng bari seuri sarta muterkeun paneteupna ka sakur nu lalajo. Kabeh eueuh nu teu kaget ku aya eta kajadian, sabab lamun jago-jago nu tadi milu tandang mah ngan ukur bisa keuna kana sasaran. Tapi si keling mah sasaran teh ancur diteumrag ku bandringanana. Panata acara oge molohok bengong mata simeuteun meh teu percaya upama budak lalaki nu milu jadi patandang anu ngaran si keling bisa ngalakukeun tindakan seperti kitu. Kunaon maneh kaya ka molohok kitu euy? Teu percaya uing bisa ngalakukeun kitunya. Cetek euy nu kieu mah tuh he. Ayeuna uing arek ngangkat tugu batu kalingga. Tingali ku uing bet siga nu marejan nu bisa ngajongjongkeun ieu batu. Si keling geus teu mirosea di panata acara sigana teh. Harita ngalengkahkeun sukuna ka hareupeun tugu batu kalingga teh. Eta tugu batu kalingga teh bet sapantar jangkungna jeung tungtung atawa tangtungan si keling. Nu lalajo mimiti recok deui jeung pada baturna. Nya ceuk dewek oge kumaha euy? Marukanan teh ngababarikeun si laing mah tingali tuh tingali. Cek aing kumaha marukanan si eta dianggap enteng dianggap remeh. Sia. Sok we tingali ku maneh. Tingali, sok tingali tuh. Aduh hebatnya euy. Nya cek dewek oge mah nya bandringanna sakitu hebatna, sasaran nepi ka hancur kitu. Aduh nyan hebat euy budak teh tah. Memang bener hebat euy. Tapi lebah ngangkat tugu batu anu ayeuna rek bisa ngareupana coba tingalikeun. Tugu batu kalingga teh aduh can aya nu bisa ngangkat kabeh jago wae oge. Mejen sia teh budak teh. Sadengkeun harita si keling katingali harita musirkeun kakuatan tanaga lapisanana. Si keling boga jiwa tara percaya kitu bae kana caritan jalma, sanajan kibuyut ireng menyarita tapi dina hatena mah ngarasa cancaya. Malah lebih percaya kana kamampuhan jeung kakuatan dirina sorangan anu matak harita henteu ngagugu kana amanat jeung pituduhna kibuyut ireng.
Si Keling geus mimiti nyobaan ngangkat tugu batu Kalingga teh. Sapasang leungeun ngagleter tanda si Keling musirkeun kakuatan tanaga lapisan kana sapasang leungeun. Tapi kacida kagetna si Keling sabab tugu batu Kalingga teh ngan ukur uget saeutik. Si Keling naker di tanagana tugu batu kaangkat lalaunan. Tapi sanggeusna sajengkal tina taneuh karasa beratna we asa nambahan ngajadikeun si Keling ngalepaskeun cekelanana kana tugu batu Kalingga teh anu satangtung jeung maneh ngalantaran leungeunna karasa linu. Kadenge harita ku si Keling sora Kibuyut Ireng nu ngahajangan ukur ku si Keling wungkul kadengena. Kekuatan sora jarak jauh anu ngan ukur bisa dilakukan ku jago anu geus tepi kana puncakna ilmu. Cek dewe kumaha Keling? Sanajan maksakeun maneh nepikeun kamejen ilaing moal bisa euy. Moal bisa. Moal kaangkat eta tugu batu teh. Ilaing kudu percaya karena caritaan dewek Keling. Mangka dewek si dia bakal ngabantu ku kakuatan batin pikeun musir kakuatan gaib nu ngancik dina eta tugu batu Kalingga. Si Keling harita nyerenge seuri sorangan, malah ngagerendeng nyarita sorangan. Omongan Kibuyut Ireng teh bener siga nama euy. Ieu aing geus ngaluarkeun tanaga sapinuhna, tapi tepela teu bisa kaangkat kuing euy. Yang nyaho aing nek diturutkeun omongan Kibuyut Ireng, penasaran aing mah yang nyaho. Kadenge di ku si Keling sura Kibuyut Ireng. Sok gancang laksanakeun pituduh ti dewek Keling. Kitu oge lamun ilaing hayang meunang adawa yang bisa ngangkat eta tugu batu Kalingga. Lamun henteu nyamang sabolo paling-paling oge maneh meureunnan mejen. Katingali harita meureunnan panonna terus beunta nyiduhan kana batu teh. Si Keling katingali meureumkeun panon terus nyiduhan kana batu tugu Kalingga teh. Geus kitu si Keling peureum deui ngabayangkeun keuretan beungeut jeung tangtungan Kibuyut Ireng. Karasa ku si Keling aya geteran aneh kana sapasang leungeun. Waktu leungeun si Keling antal kana tugu batu Kalingga teh. Karasa harita leungeun asa beuki leuwih bedas tanagana. Malah mata kaget pikeun si Keling sabab tugu batu Kalingga anu tadina berat ti babarangeg teh mau harita mah jadi ngolayang hampang diangkatna. Si Keling ngangkat eta tugu batu Kalingga dijungjungkeun nepikeun kana luhureun sirahna. Pugu we eta kajadian teh mata kaget lil upama anu erek rumpah sagala rupa. Ujung inglung segala rupa eta patempatan teh. Pating galaro jeung pating gorowokna nu lalajo mangsa surat amal-amalan dina mangsa nganyahoankeun eta kajadian. Si Keling geus nurunkeun tugu batu Kalingga, jalma nu lalajo masih keneh pahibut surat amal-amalan jeung tinggalaro. Panata acara masih keneh ngajanteng malohok bengong mata simeuteun. Si Keling terus nyarita bari nulak cangkeng sikepna gagahna keranan. Kumaha euy? Ujian naon deui euy? Uing geus bisa ngangkat tugu batu Kalingga. Terus ayeuna uing kudu kumaha deui? Panata acara gancang nembalan bari neutup seukeut ka si Keling. Ayeuna mangrupa ujian nu paling akhir jang. Nyata naik kana pasir cadas lumut. Upama bisa naik kana luhur pasir anu harita aya lumutan, anu harita nyata pasir cadas lumut teh ngandung harti jang Keling bener jadi jagoan pinili. Hartina ngabogaan hak pikeun dijadikeun jago kepercayaan Ki Jayaraga. Karti Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula tu acara dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.